man akhlasa lillah arba'ina sobahan zaharat yanabi'ul hikmah min qalbihi ala lisan. Saha jelema anu ngamurnikeun ngaikhlaskeun ngabersihkeun tina dahar nginum jeung jima puasa 40 poe bae bakal zaharat yanabi'ul hikmah, lahirlah sumran-sumran hikmah timbul tidak kolbukna bakal kana lisan. Engke lisanna bakal dibimbing ku Gusti Allah sebab kolbuna bersih 40 poe. Ulah dahar ulah nginum ulah majeng pembajikan 40 poe 40 peuting paeh. Lain ajulah sakaligut peutingna saeutik bae berang tapa ngaranna tapa. Ya Allah ya Rabbi abdi teh teurik belajar tapa we dina bulan Rajab teh di pepegatan heula jeung sangu jeung nginum jeung jima peutingna ala kadar be urang teh lobakeun tafakur ka Gusti Allah tadarruk ka Gusti 40 poe coba ge ieu cak Kangjeng Nabi man akhlasa lillah arba'ina sobahan 40 poe bersihan zaharat yanabi'ul hikmah bakal lahir sumran-sumran berhikmah geus omongan urang teh anu tatadina ku pamajikan tilok didenge ku arima didenge tatadina pan pamajikan ka batur mah daek kadenge kana kasalaki mati lok asal-asal ki ngomong mah ngajebian deh salon deh kitu benak pan urangnya. Ha coba ge 40 poe urang tapa beuh pamajikan ge ujianana nampe di urang coba Kak ngomong sih Kak abdi asana rindu. Masya Allah eta bersihan 40 poe saihun ngaran. Masya Allah. Jadi engkena lamun geus berhikmah min qalbihi ala lisani atuh payasiru minas saihin fi alami jalalillah al muntaqilam takilina min maqamin ila maqamin wa min darjatin ila darjatin. Jadi engkena kasupkeun nanya ngalalakon fi alamir ruhaniyah mindahkeun alam jasad ka alam ruhani atuh kudu ditapaan. Iyalah ngaranna saihun. Di Bani Israel baheula teh aya hiji perguruan di mana-mana asup kadinya guru ruhani. Kita puasa tapa ngaranna riyadhah 40 poe 40 peuting. Lanjut ku ari ge masih bae di Israel di Bani Israel. Asal geus tapa 40 peuting deuleujeun degena berubah. Ambeuna berubah. Wari geus jadi aya di alam ruhan. Hebat eta perguruan ruhani mun ku ari thariqah nu asli. Nah aya hiji jelema asup kadinya eta teh bagi teh tukang zina lacut mabok. Aing asup ke perguruan ieu lah riyadhah nya 40 peuting biasa bae cara itu sesuai jeung aturan guruna. Baturna lah lulus nya mah henteu. Batur lulus nya mah henteu. Dedeleuan batur geus beda dedengean geus beda perasaan geus beda nya mah tetep bae ngabagen. Laporan ka guruna cenah cak Kangjeng Nabi man akhlasa lillah arba'ina subahan zaharat yanabi'ul hikmah min qalbihi ala lisan. Kula geus kurang kumaha cak cenah ieu geus ninggalkeun lembur, ninggalkeun dahar, ninggalkeun nginum, ninggalkeun jima. Tapi kok batur lalu lulus kula henteu? Mana ucapan Kangjeng? Bau nungtutnya na.
guruna tenang dipandian ku guruna pandian doa bareng guru bareng sih doa ke guru di mana ieu sih kasalahanana minta ka Gusti Allah ya Rabb ieu budak teh hayang bener tapi ieu geus diridahan 40 teu penting masih keneh di mana kasalahanana dibere ilham ternyata korengnya anak jadah anak zina bahkan indungna masih zina keneh jadi gangguanna ti indung gangguanna ti indung langsung didatangan ku guruna wah order ya jadi siapa teh nyokan bakar sorban meureun anggap order bae kecuali si eta los aduh aing yaksi bangsa ada babernya lu datang teh pajadet ngorder naon ieu kalengitan anak leungit teh kana anak kugu waduh tukang neangan order lain masalah gitu di anak aya di pesantren pula di pesantren sanunita teh budak pondok aing mah teu sudi terido paingan tuh kan jadi ieu budak teu nepi-nepi teu eueuh ridho ti indung ieu cek manehanana ieu anu jadi cikal bakal ngalanjutkeun perjuangan naon lah pokoknya perjuangan maksudnya perjuangan naon bisnis non migas ya anak kula horeng pesantren paingan ku kuliah teh angan nu bae tah mah ridokeun bae nya binya ridokeun anak geus pesantren di imah di ditu bahkan geus 40 bener leungit geus 40 poe ieu ngajakan apa hayang sorangan manehanana hayang mengabdikeun diri ka Gusti Allah lantaran kaya miskin beungar nu kumaha ge bakal pae becek man lah mani ngabdikeun diri bae ayeuna riadoh masyaallah teh budak ku suci-suci teh pikiranana padahal dibere dahar tina hasil non migas tapi ieu budak naon gitu jadi bagus itu diridokeun atuh geus ieu sabodo jana deuk ibadah mah ka Gusti Allah balik deui geus diridokeun ngadoa deui memeh ngadoa ceuk anakna mama abdi kuari geus berubah pemikiran abdi dedelana indung tah ibu udah jadi urang deuk usaha mantek ngajenjes indung ditoler-toler mah urang dek naon indung tak indung pengabdian urang ka Allah tapi wasilahna kudu aya ridho indung birrul walidain masyaallah cak guru da teh sia kudu perasaan we kuari mah geus hayang naon cenah hayang jeung Allah tah eta geus teu hayang diberenan teu hayang abi mah geus jeung Allah tah urang teh ibadah supaya datang ka dinya tah supaya datang perasaan teh jeung Allah urang mah dongeng doang pan atuh dongeng doang mah riadoh henteu naon henteu kita puasa Senin Kemis bolos kita puasa Rajab bolos kita Ramadan hampir kumaha asaihun masyaallah indah ieu ka makom ruhani urang puasa beta puasa nyetikan tapi dahar mah dahar tetep minum tapi saeutik beda ge perasaan lain deui dedelan lain deui aju embung ka mana-mana embung ka mana-mana saihun tuh kan ya kari lailah jelema mukmin anu bakal dibubung aku surga 8 nomor kahiji at-taibun nomor kedua al-abidun nomor katilu al-hamidun nomor kaopat al-asaihun jelema nu pararuasa
ninggalkeun kalazatan dunia menuju ridho Allah, atawa talabatul ilmi ninggalkeun lembur demi untuk meraih ridho Allah melalui ilmu Allah. Tasub salian teh ilmu Allah mah ilmu tekan kabagi dua, aya ilmu dunia aya ilmu akhirat. Nu dimaksud di ilmu akhirat, ilmu dunia mah kacau bae. Ilmu dunia nama ilmu dunia nu lain ilmu akhirat. Ilmu dunia kacau ieu mah ilmu akhirat. Atawa guzat al-mujahiduna fisabilillah. Mantap Kangjeng Nabi Isa disebut Masih Saihun Masih Isa al-Masih ibnu Maryam Isa. Masih teh nya nama teu boga tempat. Kangjeng Nabi Isa mah teu boga tempat tinggal. Matak leumpang we terus sama dakwah. Terus Masih ibnu Maryam. Itu boga tempat. Mantak kurang kuari riweuh amat teu boga tempat bagi kudu membingung. Kangjeng Nabi Isa mah teu boga. Teu boga sajengkal aja. Ya Allah. Nu laloba ge ditaringgalkeun ku urang geus atuh urang kumaha Allah bae. Cenah dibere alhamdulillah, teu dibere alhamdulillah. Tah supaya datang ka dinya tah.